Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok tinggali kitabna santelak. Ayeuna kana parqah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin eta parqahna. Jadi keur dina muqaddimah mah ana bakal rada nyek-celek gitu muqaddimah. Kayak masuk mulai pasal mulai diserebengkeun. Kamari kakarek ngabuka ku nyariatakeun segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ari dohirna mah nyaritakeun, ai jerona mah keur muji anjeunna oge. Sabab ketika nyaritakeun muji berarti keur muji jero-jerona. Kalau orang mungkin ieu cenah bisi maneh teu nyararaho ta ieu teh sawah teh kabeh oge nu haji anu urang teh ngaiklankeun bahwa ieu sawah cenah ieu saidar-idar sakieu hektar nu diurus ku mang puluh jelema teh eta teh milikna Mang Haji anu ta omongan eta teh jerona mah keur muji haji eta ngarti teh. Pengarang nyebutkeun alhamdulillah sagala puji milik Allah jerona mah keur muji Allah jerona. Ngerti tak? Eta persamaanana. Ayeuna wa bihi nasta'inu. Lamun diasalkeun cariosanna teh wa nasta'inu bihi. Wa nasta'inu bihi da kudu fiil heula. Fiil heula nasta'inu kakarek bihi jar majrur panderi ayeuna bihi jar majrur diheulakeun. Tah, ieu istilah dina ilmu bahasa Arabna taqdimul ma'mul alal amil. Ngaheulakeun ma'mul manderikeun amil. Seperti dina ucapan bismillah teh. Mungkin kamari dina awal ngomong salahna. Dina awal pembicaraan bab bismillah salah nyebut gitu. Hari tama mun teu salah takdimul amil alal ma'mul ngomong teh. Eta mah atuh kaidah asal. Ari ngaheulakeun amil maneurekeun ma'mul mah nya eta susunan. Ta sewaktu-waktu sok dibalikeun dina omongan bahasa Arab teh diheulakeun ma'mul dipanderikeun amil. Takdimul ma'mul alal amil. Ngaheulakeun ma'mul kawas ieu jar majrur bihi mandarikeun amil fi'ilna tah nasta'inu. Naon paedahna lamun dina omongan ngaheulakeun ma'mul mandarikeun amil paedahna teh hasru jeung ihtimam. Hartina hasru ngawungkulkeun hanya. Hartina ihtimam mentingkeun. Jadi pangna diheulakeun teh eta si ma'mul karena penting. Lain perkara anu sembarangan tapi perkara nu penting jadi tiheula dicaritakeunana sanajan kuduna paneuri karena ieu mah perkara penting heulakeun caritakeun. Oge lamun diheulakeun dicaritakeun eta teh mere arti hasru. Hartina hasru teh ngawungkulkeun kur eta sehingga bisa bijil bahasa kur. Mun sunana mah ukur atawa Indonesiana hanya kaos kamari dan nerjemahkeun bismillah. Jadi henteu pas henteu pati bener eta ilmu Arabiana lamun nerjemahkeun bismillah teh kieu wungkul dengan menyebut ujug-ujug dengan tapi kudu ditambahan ku hanya. Sabab lamun dengan menyebut nama Allah bisa jadi dibantuan ku menyebut nama yang lain. Padahal hanya dengan menyebut nama Allah. Nya kaos omongan teh lamun dahar nyebutkeun hanya dengan garam berarti eueuh deui sajana baturna. Beda deui yang saya makan dengan garam. Biasa ditanyakeun batur dengan apa lagi? Tapi lu geus ngomong hanya dengan garam salah lamun nanya. Saya makan cuma dengan garam. Terus sama apa lagi? Ah, tolol sih mah geus nyebut cuma aing teh.
Nah, lamun ngomong hanya dengan menyebut nama Allah berarti nama-nama nu sejen geus teu dipake. Geus henteu ngalap berkah ku nama nu sejen. Tak kawas di dieu. Lamun ngomongna wa nasta'inu bihi, mangka nerjemahkeunna bisa kieu. Wa nasta'inu. Tuh nya nasta'inu fi'il mudhari tina ista'ana yasta'inu. Tolabul aun minta pertulungan. Jadi nasta'inu teh wa nasta'inu jeung urang sararea menta pertulungan bihi ka Allah. Kalamun macana dikitukeun mah jadi bisa ngahartikeun teh menta pertulungan teh ka Allah jeung ka saha deui bisa. Tapi lamun bihi na diheulakeun kawas di dieu mangka ngahartikeunana wa bihi jeung hanya ka Allah nasta'inu urang sararea menta pertulungan. Wabihi jeung hanya atawa ukur ka Allah. Berarti kanu sejen teu lamun ukur. Wabihi jeung kur ka Allah Allahna teu kanu sejen nasta'inu urang sararea menta pertulungan. Tah eta matak diheulakeun bihi teh supaya aya faedah hasru. Sabab lamun dibaca wa nasta'inu bihi make susunan awal bisa aya bayangan ti saja baka Allah teh oge kanu sejen minta bantuan. Sedangkeun teu aya anu bisa dipenta bantuan secara hakikat kecuali hanya Allah, maka kudu diheulakeun. Wa bihi jeung kur ka Allah teu kanu sejen nasta'inu urang sararea menta pertulungan. Kana naon menta pertulungan ka Allah teh ala umurid dunya. Umur teh jama tina amrun. Amrun teh hartina halun tingkah urusan perkara. Ala umurid dunya kana pirang-pirang perkara dunia. Wadini jeung pirang-pirang perkara atau urusan agama. Jadi tegasna urang ngankur muntang menta pertulungan ka Allah wungkul henteu muntang kanu sejen dina raraga nyelesaikeun urusan-urusan dunia jeung urusan-urusan agama. Ieu keur ngomong hakikat, ieu keur ngomong hate. Jadi poma, hate teu na mengkol. Teu na mengkol salian ti Allah hate. Dek nyelesaikeun urusan naon wae, pertama connect hate mah kudu ka Allah wungkul. Teu meunang muntang ka itu ka ieu ka Allah cengeng. Adapun awak mah prak sesuai jeung kondisi amrun atau pagawean anu rek dipigaweana. Urang misalna minta bantuan maculnya pek bae. Ngahayukeun seseorang anu bisaeun macul ngan hate mah connect teu pernah nyarande kanu dipenta bantuan secara fisik eta. Urang boga hutang hayang lunas kudu ka Allah minta bantuan. Hate mah kudu cengeng minta bantuan ka Allah hayang geurang lunasan ieu hutang. Adapun awak berat rek ku cara menta kababaturan, menta kakenalan, kakolot, pek bae jalan dunia mah. Nu penting masih kene legal dina batas-batas syara. Ngan hate mah ulah leupas tetep ka Allah. Tah ieu anu jadi perbedaan. Lamun aya nyaga ka Allah ongkoh, kasalean ti Allah ongkoh, ta eta nu disebutkeun isyrak. Kalakuan nyaga teh isyrak. Jalemana disebut musyrik. Jadi musyrik mah jalemana isyrak pagaweanana. Naon ari isyrak? Isyrak teh nyaga menyekutukan Allah jeung nu sejen dina dipenta bantuan. Di mana kanyahoanana? Tina surat Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Da sabeurna mah wa bihi nasta'in teh mindahkeun eta surat Fatihah. Panina Fatihah teh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tah di dieu mah dipindahkeun terjemahna ku wabihi nasta'in ku domir goib lamun eta
Da maunya hoki itu lamun ngajina belang betong. Ngajina teu anggeus mah. Mun ngajina anggeus mah nyaho. Oh, iya ieu teh mah nyokot tina surat Fatihah ya. Tina surat Fatihah iyyaka nasta'in. Adina surat Fatihah make muhotob kur ka Gusti abdi nyuhunkeun pertulungan. Di dieu mah ku cara make bahasa gaib. Ngabejakeun ka batur. Ieu teh seakan-akan anjeunna teh nyaritakeun padahal mah jerona mah ngajak. Hartina kade cenah urang sararea boh diri kuring sorangan, boh anjeun nu mararaca jeung ngadenge ulah poho kur ka Allah menta pertulungan dina ngahasilkeun sakabeh urusan. Ngan kade eta hate lain berarti kanu sejen ulah menta bantuan hate ulah ngagicret. Ulah ngabayangkeun kieu cenah teu meureun kumaha cenah urang pan anger lamun ngagotong meja ge berat mah anger ngahayukeun jelema ieu eta mah awak atuh dah. Dan nu diurus ku ieu mah ieu keur ngurus hate ieu. Urang boga urusan kitu kieu teh ka Allah taala menta. Sehingga lamun aya nyagak boro-boro pinah. Ari pinah mah sama sakali teu make Allah taala atuh lain musyrik nu kitu. Lain musyrik deui nu kitu, lain menyekutukan deui. Eta geus ngaganti eueuh Allah Tuhan. Musyrik mah minimalna teh sajaba ka Allah teh hate make aya gumantung kasalian ti Allah. Ka Allah angkoh kasalian ti Allah angkoh tah eta isyrak. Pelakuna disebut musyrik. Jadi kada ulah salah ngomong ketika jelema nyebut kieu nun pangarsa Tuan Syekh Abdul Qadir tulungan bantuan abdi eta mah letah. Hate mah cengang ka Allah taala minta pertulungan ka salah sahiji kekasihna Allah yakni Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir bantosan abdi kanggo nyelesaikeun ieu urusan. Naon bedana jeung urang kieu Marwan aing berat saya gotong buru. Urang mah kana sok lieur saking teu ngarti tah jelema nu kapalang ngajina teh. Tak ulah sok karapalang. Ngomongna teh kieu cenah pan eta mah ngagora nu hirup. Pan cenah ieu mah meureun ngagora nu maot sia teu anggeus ngaji tafsir teu anggeus henteu nyahun ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun jeung anu kadituna aya ayat bahwa orang-orang anu mati syahid kamu jangan menyangka bahwa orang-orang yang mati syahid itu mati bal ahyaun inda rabbihim bahkan mereka itu hidup. Tah hakikatna mah hirup. Henteu maot dari para wali mah. Teu maot dalam arti henteu bisa bergerak gitu, henteu bisa bertindak. Orang kadang sok lieur urang mah nya. Ngan pun asa mah teu nya heula. Minimal urang ulah waranyang ka musyrik lamun aya anu gura-gerok kawas kitu, nu penting ulah sarah ngagerok eta. Orang boga keyakinan para nabi, para aulia eta mah jelema-jelema anu diberi izin ku Allah taala sanajan secara zahirna geus maot diberi izin khusus ku Allah taala eta teh naon digeroan ku urang. Da eueuh bedana jeung urang ngageroan babaturan dina raraga mantuan ngagotong meja. Ya urang can aya urusan anu darurat. Tuan Syekh bantosan abdi. Dan kudu urus mah hate ada hate mah tetep. Entah para boga geroan Tuan Syekh, maneh boga keyakinan bahwa si Marwan bogaeun kemampuan mutlak bisa nganggeuskeun ieu pagawean musyrik betul. Ngajaran kana pada hirup. Nah naon bedana atuh urang minta bantuan ngaleungitkeun lapar ku sangu. Memang sangu anu ngajadikeun hakikat leungitna lapar lain Allah taala. Ngan sebab leungitna lapar teh ngampihna sangu kana beuteuh. Kurang keur haus minta bantuan kana cai keur ngaleungitkeun haus. Ari cai bogeun kakuatan ngaleungitkeun haus secara hakikat henteu. Tetep Allah taala. Ngan sebab leungitna haus teh Allah neuneun dina cai. Naon bedana kitu? Urang hayang neuteuk sesuatu minta bantuan karena bedog boga kekuatan hakikatna bisa motong eta perkara lain tetep Allah taala nu motongkeun. Tah kitu tah anu sok karapalang eta ulah kapalang ngaji teh ulah sok kapalang. Sing anggeus ngaji. Cilaka kapalang. Pas kamari teh kapalang dipake nyamal teu nyambung
dipake lalap teu nyambung diparabkeun kana doma oge teu pati dihakan suluh garing cenah garing dipoe lagi dipake namahan ngasur-ngasur seuneu sing asak mah gede manfaatna nu asak mah nya geuning paregan nepi ka asak mah jerona butirna bisa dimanfaatkeun ku manusia cangkangna bisa keneh dimanfaatkeun gabahna ku manusia tangkalna bisa dimanfaatkeun ku binatang loba teh eta kadenya jadi ieu keur omongan parkoh ieu kada ieu omongan hakikat lain omongan sabab jadi secara hakikat hanya ka Allah taala wungkul teu kasalean ti Allah urang sadaya menta pertulungan ala umuri dunia wadin ala umuri dunia dina raraga nyelesaikeun urusan-urusan dunia wadin yang nyelesaikeun urusan-urusan agama tak kawas ayeuna kan urusan agama loba selesaikeun masalah itu masalah ieu balai agama teh di ditu di dieu urusan kitu tetep menta pertulungan supaya urusan agama rengse deui kudu ka Allah taala ngan sabab dohir mah pek ribuan jalan papai asal nu meunang asal nu legal ada ulah salah mana ulah salah lamun can nyaho minimalna heup heula entong wara kabawan nuduh kitu kieu can urang aya ngadenge jelema di makam ke ngadoa pangaresa mama abdi teh sejajaroh ka salira bantosan abdi nuju aya urusan kieu kade kira-kira orang ilmu can asak entong wara pipieun entong wara nepi kaduh musik cinta jelema teh kades ya kade mun kira-kira teu nya tanyakeun eta kumaha anu ngomong kitu kumaha eta statusna ayeuna dieceskeun bahwa anu teu meunang mah nyakutukeun hate dina menta bantuan nyagak salian ti ka Allah kudu cangang ka Allah hungkul kudu boga keyakinan anu bisa nyelesaikeun itu ieu teh Allah hungkul urang teu bisa memahami kitab anu bakal bisa nyelesaikeun mere ilmu Allah taala ngan jalan mah apa jalanna ku cara ngapalkeun ku cara nanyakeun ka batur ku cara getol ngaji nah eta jalan sabab anu paling real seperti orang hayang motongkeun sesuatu sabab anu paling real teh diteuk ku alatna ngerti teh sabab anu paling real lamun urang keur lapar nya tang ngampihkeun dahareun kana beuteung bener teu da ari Allah taala ngarasakeun mah najan teu diampihanna naon ge leungit laparna eueuh peuning loba baheula dina manaqib aulia-aulia anu taunan teu tuang teu leueut tapi naon da mah sabab bungkul dahareun inumun hah kade titik samat dinya ayeuna asup kana farqah wa sallallahu wasallama ayeuna mah rek asup kana bahasan ngeunaan sholawat jadi bahasan ngeunaan pujian beres pujian diheulakeun karena pujian mah urusanana jeung Allah taala langsung lamun sholawat urusanana jeung makhluk berarti urusan anu patali jeung khaliq jeung Allah nu nyiptakeun kudu diheulakeun panderikeun urusan anu patali jeung makhluk heulakeun nyaritakeun puji ka Allah kakarek tuturkeun nyaritakeun sholawat ka salah sahetuna kakasih Allah da urusan puji ka Allah mah hubungan jeung Allah jeung khaliq ai sholawat mah hubungan jeung makhluk saya mencek bahasa Arab mah ma yata'allaqu bil khaliq muqaddamun ala ma yata'allaqu bil makhluk sesuatu urusan anu hubunganna jeung khaliq yang nu nyiptakeun jeung Allah kudu diheulakeun panderikeun sesuatu anu aya hubunganna jeung makhluk adak lamun kira-kira hiji waktu parentah Allah tubrukan jeung parentah makhluk tinggalkeun parentah makhluk misalnya mun urang ngalakukeun parentah makhluk maka jadi nubruk parentah Allah tinggalkeun parentah makhluk nya keur ngaji kieu mah asa bakal bari setiap meraktekeun kitu teh urang keur di lingkungan pondok coba hiji waktu aya tabrakan urusan jam pabrik jeung jam salat aya teh jelema nu eleh loba urang bijil jam sakieu ya aturanna encan jam istirahat sedengkeun ieu geus waktu salat mah loba
loba eleh gitu. Keur ngaji masa bakal babari nyan contoh leutik ngurusin salat teh. Jika bakal babari dari di lingkungan anu umum sok sarola. Nah, ayeuna urang asupana wa shalla terjemah heula sareng muga nambihan rahmat Allahu Gusti Allah sareng muga Allah nambihan rahmat geulakeun Allah na fa'il wa sallallahu sareng muga Allah nambihan rahmat wa sallama yusallimu tasliman ai taslim teh tina salam jadi wa sallama sareng muga Allah maparin salam naon ai salam tahiyah artina tahiyah teh penghormatan jadi moga Allah maparin penghormatan wa sallallahu sareng moga Allah nambihan rahmat wa sallama sareng moga Allah maparin penghormatan anu layak kasaha ala sayyidina ka sayyid urang sararea naon ai artina sayyid ai artina sayyid teh artina sayyid man sada fi qaumi atawa man kasura siwaduhu jalama anu dimuliakeun di tengah kaumna ketua sayyid mata kalamun di Jawa di bahasa Jawa sok diterjemahkeunna sayyid teh gusti jadi kecap sayyid diterjemahkeun ku kecap gusti eta teh terjemah bahasa Jawa pan geuning di Jawa mah aya gusti prabu gusti bukan berarti Tuhan si teh gade urang mah sok pahili karena biasana teh nerjemahkeun ka Tuhan osok jadi mun gusti kayak Tuhan akhirnya aprok jeung gusti dinya mah gusti terjemah bahasa Jawa artina tuan bahasa Indonesia nama tuan raja tuan putri geuning gusti raja gusti ratu sayyid bahasa Arabna matak asalna kecap sayyid mah berlaku ka saha we pemimpin di setiap kelompok disebutna sayyid misalna lingkungan eta saha pemimpinna tah eta berarti sayyiduhum atau sayyidul kaum Jaidun pemimpin kaum eta si Jaid ieu sayyid anu dimaksud ku di dieu saha sayyidina sayyid urang sadarea saha urang sadarea teh khususna umat Islam urang sadarea saha anu jadi sayyid umat Islam dina diteraskeun namina Muhammadin nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nu dimaksud ku sayyidina di dieu mah natak diayakeun Muhammadin jadi engke teh lamun kecap sayyidina mah sayyidi lamun sayyid wungkulnya teruskeun ka hareupna saha eta urang teh entong kaget lamun nepi ka aya ngadenge misalna qala sayyidi Abdul Qadir padahal memang Abu Sayyid Abdul Qadir teh sayyid pimpinan nu dimuliakeun di kaum ngan kadieuna teu bisa sembarangan seseorang make gelar sayyid jadi sayyid mah gelar was aden gitu gelar tah kecap sayyid kadieunakeun khusus dipakena gelar keur putra putu turunan Kangjeng Nabi jadi turunan Kangjeng Nabi jalma-jalma anu nasabna nyambung ka Kangjeng Nabi kakarek meunang make gelar sayyid jadi anu teu nyambung ka Kangjeng Nabi teu meunang make gelar sayyid naha supaya ulah paili jadi sayyid teh gelar anu dipake ke keturunan Kangjeng Nabi ari asal arti sayyid mah nya saha we jelema anu jadi pemimpin kaum anu dimuliakeun di tengah-tengah kaumna bisa disebut sayyid ngan kadirna eta gelar sayyid teh khusus dipake ke putu-putuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadieuna deui aya istilah khusus gelar ke keturunan Kangjeng Nabi teh lamun anu araya di Hadramut bermula ti Sayyid Al-Muhajir Ahmad bin Isa maka ku urang-urang Yaman anu aya di dinya harita karena perilakuna matak dipika cinta
maka dibere gelar khusus ke orang-orang Yaman turunan-turunan Kangjeng Nabi eta dibere gelar Habib. Artina Habib teh wajan fa'ilun bimakna isim maf'ul. Habib teh sarua jeung mahbub anu dipika cinta karena tingkah lakuna turunan-turunan Kangjeng Nabi eta sangat dicintain jelema. Sehingga populer apa di Hadramaut mah kecap sayyid teh jarang dipake, khusus untuk anak keturunan Kangjeng Nabi make gelar Habib. Tidinya orang-orang Hadramaut aya nu tarurun ka Indonesia, maka anak keturunan Kangjeng Nabi populer di Indonesia sok dipanggilna Habib. Jamakna Habai. Kumaha lamun make gelar sayyid atuh naon ya? Da eta gelar asal. Misalnya orang nyebutnya ayeuna mah Sayyid Ahmad efek bae. Habib Ahmad panggawe. Bahkan di sawareh tempatna aya deui make gelar teh syarif. Tina syarufa yasrufu, artina syarufa teh mulia, berarti syarifun teh orang yang mulia. Eta gelar anu dianggo sami ku anak keturunan Kangjeng Nabi karena memang marantana secara zatna orang-orang mulia ada punggu darah daging Kangjeng Nabi jalin mulia. Pan meureun nangka mah kanakna ge nangka. Ngerti teh? Kangjeng Nabi teh jelema mulia, maka anak keturunan ka anakna ge daek teu daek eta jelema-jelema marulia. Maka dibere we gelar syarif orang mulia. Jadi kade gelar anu sok diparake keur putra putu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh anu asal gelar anu sok dipake nyaeta sayyid. Make kana hadis ketika Rasul nuduhkeun Sayyidina Hasan cucuna radhiyallahu anhu anjeunna nyebutkeun innabni hadza sayyidun. Sanyana incu kami nu ieu eta sayyidun seorang sayyid. Jadi tidinya dianggap ku ulama dialap tina eta hadis bahwa Kangjeng Nabi geus ngadamel contoh keur mere gelar anu layak kanggo turunan anjeunna teh ku kecap sayyid. Kemudian aya deui pengistilahan di sebagian tempat syarif. Kadieuna aya deui pengistilahan di sebagian tempat Habib. Tah kada ieu tilu gelar ieu teu meunang dipake ku gelar teu meunang dipake gelar ku anu salianti turunan Kangjeng. Jeung ieu gelar nu tilu mah teu bisa diteangan. Hartina diteangan teu bisa dipapai hayang urang cenah hayang. Sabaraha lila nya mah santen supaya nepi kana jadi Habib teu bisa eta. Lain kawas gelar akademik, maneh kuliah sekian waktu bisa dilantik jadi anu disebut teu bisa. Da Habib mah sayyid syarif eta mah gelar kehormatan keur anak keturunan Kangjeng Nabi. Sing saha wae jalma anu nasabna nyambung ka mantenanana sah dibere gelar sayyid atau syarif atau Habib. Nu sajen teu meunang. Jadi kemana bisa lamun teh beritanya naon perbedaan Habib asli jeung Habib palsu ulah ku beungeut. Teu sakur-sakur anu mancung irungna Habib sia. Teu sakur-sakur anu rupana kasep Habib teh. Ngaberakeunana ari Habib asli nu kumaha nyaeta anu nasabna nyambung ka Kangjeng Nabi kitu jawabanna. Ari Habib palsu jelema anu nasabna teu nyambung ka Kangjeng Nabi make gelar eta. Ngarti teu? Nah, jadi mau pahili ulah katipu ku rarai ku irung. Da ieu lamun ente nyaho di antara anak keturunan Kangjeng Nabi anu aya di Afrika mah sebagian aya anu berkulit hitam jeung orang Afrika kapengaruhi. Bahkan anu lahirna di Eropa bule. Baheula keur waktu mauludan di Habib Umar Cipayung almarhum keur sok aya keneh ngayakeun mauludan besar-besaran. Eta kan tamu-tamu habaib teh ti berbagai negara datang. Eta ku protokol mun ceuk urangnya ayeuna ku MC sok disebatan. Jadi urang teh jamaah teh lalajo sumpingna aranjeunna turun ti bumi Pos Habib Umar dek ka madrasah. Teu diumumkeun. Sekarang kita sambut rombongan tamu-tamu habaib dari Malaysia. Bring biasa bajuna teh jiga orang Malaysia bari Habib begitu teh digaramis. Kabayang teh maneh baju orang Malaysia. Calana tulis sinyang sakieu teh nih. Kapeh hideung kitu we biasa. Tamu habaib dari Brunei. Pas giliran habaib ti Australia, kitu we baru lah. Ya biasa aya nu make udang, aya anu digamis biasa, bule. Jadi henteu sing-sing kudu nepi ka beungeut Arab belas kitu. Kadang-kadang
Aya di antara habaib teh contoh lamun anu geus lila cicing di Indonesia kemudian terjadi perkawinan antar suku misalnya, ieu kawitna kakek buyutna teh nikah ka suku Sunda, nikah deui terus kadang-kadang aya anu kapengaruhi raraina teh mirip-mirip raraya orang Sunda. Contoh pangaresana Habib Ahmad. Aya banget Jawa, aya raraya Jawa kitu dina keuretanana. Karena ayah saalit pengaruh tina rai umi gitu. Ibuna mah sanes Syarifah, ibuna Said orang Jawa asli eta. Matak rarayeuna aya mirip-mirip raraya orang Jawa. Ente geus etik bisa ngabedakeun tingali raraya Habib Hasan, raraya Pangras Habib Ahmad we. Anu sok minang ka dieu lah anu dekeutna. Raraya Habib Salim tingali. Ieu mah aya anu teu kapalingan gitu ceples banget gitu kok Habib Hasan mah ieu mancung ieu. Ieu nya. Anu pangarsa Sayyid mah sageprakan mah henteu katingali sugan banget mancungan deui biasa. Raraya-raraya orang Jawa ngadedegan salira kan teu jangkung. Jadi ngabedakeun mana Habib asli, mana Habib palsu lain ku tangtungan. Oge lain anu pangartina loba lain. Jadi jawabanana lamun ditanya, naon perbedaan Habib asli jeung Habib palsu? Habib asli mah jalmi anu nasabna nyambung ka Kangjeng Nabi teh Habib asli. Habib palsu jalmi anu nasabna teu nyambung ka Kangjeng Nabi tapi mamake gelar Habib tetap Habib palsu. Eta wajib dieureunkeun ku urang karunya. Tong. Dak maneh kadeu bisi salahnya make jeung boga impian. Urang mah masantena cing getol sugan we cenah sekian puluh tahun ke depan jadi Habib. Nah, itu bisa. Gimana? Beda jeung ungkapan syekh. Tah lamun syekh mah nya gelar kehormatan anu biasana dibikeun ku jelema-jelema ka seseorang anu mencapai karena derajat keilmuan tertentu. Eta mah nya bisa diala. Jadi Gusti urang sadayana teh namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Nabi Muhammad teh khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Tegasna takad ieu tegasna Allah moal ngangkat deui nabi sabada anjeunna. Sehingga lamun aya anu ngaku diangkat jadi nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangka wajib dibohongkeun. Pengakuan eta jelema bohong jeung wajib urang menginkari. Kasikona kumaha? Nu ngakuna murtad kaluar tina Islam, nu percayana ge sarua murtad kaluar tina Islam, kudu syahadat deui. Tah eta ti antara anu jadi perbedaan pokok antara umat Islam jeung golongan Ahmadiyah. Ulah jadi ulah pahili. Jadi Ahmadiyah ti mana ieu sesatna Ahmadiyah? Tina segi jelema anu mimiti nyieun eta kelompok nya eta Mirza Ghulam Ahmad orang Qadian India ngaku-ngaku jadi nabi. Tah maka si Mirza eta sesat murtad. Jelema anu ngabenerkeun mengikuti kana eta ajaran oge sesat murtad, wajib syahadat deui dibalikeun deui kana Islam. Ya ulah katipu kieu kan cenah boga masjid amah deui. Mata kudu asak oge ngaji teh. Dan jelas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh khatamin nabiyyin. Sanes cek urang langsung saur Allah dina Al-Qur'an. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi saur Allah eta langsung. Terus ayeuna naon pangna dina ieu kitab muqaddimahna ditulikeun ku shalawat saenggeus muji ka Allah. Padahal mun geus we lah cenah kesel buru-buru kana paslun. Apaan Allah miwarang. Ieu mah semata-mata ngalaksanakeun piwarangan Allah. Jadi pangna saenggeus muji ka Allah, tuluy lanjut manjatkeun shalawat kanggo Kangjeng teh karena ngalaksanakeun piwarang Allah. Da Allah miwarang. Dina Al-Qur'an faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu fil amr. Shollu fil amr teh kata perintah berarti Allah miwarang. Alaihi wasallimu amar deui taslima.
hartosna teh innallaha sayaktosna Allah wa malaikatahu jeung para malaikatna yusholluna 'alan nabi. Allah sareng para malaikat bersolawat ka Kangjeng Nabi. Maka saur Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma beriman sallu aranjeun kabeh kudu bersolawat alaihi ka Nabi wasallimu jeung aranjeun kabeh kudu taslim. Taslim dia teh kudu manjatkeun salam ka Nabi. Maka secara hukum asal sholawat jeung salam makruh lamun dipisahkeun. Artinya sholawat wungkul teu make salam makruh eta teh. Sholawat wungkul teu make salam makruh. Entak di dieuna wa sallallahu eta sholawatna wa sallama eta salamna. Karena makruh sholawat wungkul henteu jeung salam. Entak lamun urang maca sholawat misalna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Alah teu makruh. Kecuali lamun ti dituna aya tuntunan anu teu nganggo taslim. Kawas contohna shalawat dina salat da Rasul nyontohana nu ringkasna teh ketika sahabat naros kayfa nusolli alaika fi salat ya Rasulullah kumaha can abdi carana maos shalawat ka salira nalikana tepan qulu Allahumma shalli ala Muhammad henteu jeung wasallim gitu. Ari kitu mah urang aja arek nyieuna wayana make salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi ieu ngayakeun shalawat teh semata-mata ngalaksanakeun parentah Allah. Jeung bedana ari shalawat mah tingali. Pan biasana mun Allah marentahkeun sesuatu tara nyarioskeun Allah midamel. Coba Allah marentahkeun salat sugan memehna teh kieu kami entah sholat maka hei hamba-hamba kami sarolat maneh udah kan langsung cek Allah aqimu sholat sarolat maneh wa atu zakah zarakat. Tapi ketika rek marentahkeun sholawat Allah nyarioskeun heula bahwasanya Allah jeung malaikat bersolawat. Maka aranjeun kabeh hei umat beriman kudu bersolawat jeung salam ka Nabi. Sehingga lamun erek make ilmu rada beh jero saeutik ketika urang maca sholawat mangka hate urang kudu nyaksian kieu hakikat nama Allah keur bersolawat ka Nabi. Allah ngagerakeun lisan urang sholawat hakikat nama Allah keur bersolawat ka Nabi. Jadi urang teh keur ngalalajoanan pada melan Allah jero-jerona ketika urang maca sholawat. Mata kuduna teh urang teh atoh lamun nepi ka dikeresakeun maca sholawat loba nepi ka daek loba maca sholawat sabab jero-jero nama Allah keur ngagerakeun lisan urang jeung teh ngalalajoanan Allah keur sholawat ka Nabi urang. Nganggo lisan urang. Jadi urang teh keur kapake lamun kitu teh hakikatna mah ku Allah. Eta sok hoream cenah komo can puguh mah eta nah arek cau amon atawa lepasan cenah urang teh lah sholawat teh sia mah da kana buruh wae jeung buruhna teh ipis ka hakaneun deui. Tentu orang nanyakeun paedah heulaanan lah mun maca sholawat kieu teh kudu kitu. Pokokna mah faedahna mah ku hadis ge cukup atuh man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Sing sajal manu sholawat ka kami sabalik mangka Allah sholawat ka eta jalma 10. Ai sholawat ti Allah teh hartina mere rahmat. Sakali urang sholawat ka Nabi Allah numuruhanana 10 rahmat dibikeun ku Allah ka urang. Rahmat teh kanyaah mana hayang dipikeun kanyaah ku Allah. Hayang teu sia mah jiga wadul beda cingeusna ungeutna. Lamun nyaan aya jalema anu hatena nyaan hayang loba dipikanya ku Allah jalan nu pangdaetna mah sholawat da hadisna eta sok. Henteu aya hadis nyaritakeun kieu misalna sing sahaja lama anu salat 2 rakaat mangka Allah bakal mere rahmat. Henteu aya hadis nu langsung ceplok kitu. Tapi tentang sholawat mah hadisna sahih bieu ceplok langsung kitu. Sahaja mah sholawat ka kami sabalik ceuk Rasul. Allah mangka mere rahmat ka eta jalma 10 rahmat ku sakali sholawat. Jadi beuki loba urang maca sholawat beuki murudul rahmati Allah ka urang. Nu untung urang tawa Nabi. Nu untung urang Nabi. Urang. Jadi entong kudu berpikir deui naon faedahna sholawat ieu eta udah gadena mah tong. Matakpan geus ya? Hah?
Sholawat naha teh atuh lain maca mah. Naha teh mah lain maca sholawat. Maca mah kudu kulisan. Maca mah kudu kulisan. Pas maca Quran, tulisan anu boga pahala maca. Ya sholawat mah macana tulisan. Terus deui cek ulama-ulama ahli ma'rifat moal aya hiji ulama anu nepi kana maqam ma'rifat kecuali atas dorongan sholawat ka Nabi gede. Da pintu Allah taala Nabi. Moal bisa jelema nepi ka Allah taala kecuali melewati pintu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atap amal mah heulaanan amalnya teu kudu riweuh loba ting amal make jeung kudu main game hayang loba duit teh can pugu atau bukbak itu ieu kok mau ngobrol teh paruh kumaha anu gunana amal teh kudu loba ngaji Quran sholawat ngaji Quran sholawat geus salian ti ngaji maksudna ngaji mah geus pugu kan amal pokok mun urang hayang boga wirid jaga da bisi ngaji mah can puguh nepi ka maot bisa keneh unggal waktu kieu ngaji Pak. Amal anu ulah ditinggalkeun nepi ka angke maot mah eta we. Maca Quran jeung sholawat, maca Quran, sholawat ta. Sholawat mah pek bae nu mana. Ahli sholawat malah luhur, ningali mamagentur. Mamagentur teh ahli sholawat. Mama gentur kauninga ku jelema-jelema nya kauninga atuh kitu termasuk haul anu gede di Jawa Barat teh haul gentur ahli sholawat. Masuk ka mana? Ahli maca Quran. Ahli tadarus Quran. Makomna luhur masuk ka mana? Luhur makomna. Pangna ka haulna gede termasuk gede di Jawa Barat. Mbah Sempur ahli ngawas. Ahli ngajar. Makomna gede Mbah Sempur gede. Maksudna teh anu istimewana eta. Ayeuna mah masuk ka mana lain berarti tara sholawat ngan istimewana di maca Quran masuk ka mana ngajar mah geus puguh teu eureun-eureun. Sholawat osok ngan istimewana nu lebihna teh ahli maca Quran. Cenah cek para habaib. Mamagentur lain tara tadarus Quran. Lain tara ngajar pangna loba santrina oge ngan spesialis amal teh pokona dina sholawat. Mbah Sempur lain tara tadarus. Lain tara maca sholawat ngan spesialis pokokna teh nyeepkeun waktuna hampir dina ngajar. Mata kan aya carita rata-rata hampir 30 kitab sehari semalam ngajar. Jadi santri nu gonta-ganti eta mah. Rombongan-rombongan gitu. Rombongan ieu ngaji ieu. Eta budal ganti mbahna mah ngaduk-duk we ngajar. Mau sempur. Urang macana ieu we cenah sorogan game nya sia mah disorogankeun ieu cenah can bisaeun ngoperasikeun HP eta we cenah urang kudu teu kacaritakeun tak amal anu ulah pegat mah eta amal lamun mampu ngaburu gedekeun ngaburu ulah tinggalin sholawat jeung maca Quran kira-kira wurukeun eueuh nah hareup nyokot ngalobakeun maca Quran kalau hareup nyokot ngalobakeun shalawat pek kumaha kakuatan awak da jelema dibere beda-beda dorongan awakna teh anu resep teh kana ngaloba shalawat teh pek anu resep teh kana loba maca Quran mangga manaekeun mah santai mah ulah poho da tugas pokona ngaji ngapalkeun terus saya ngeunteung heula sakedeung ai kira-kira beungeut cemong lamun beungeut cemong tamas da isin pan aya shalawat sareng ngaos Quran mah eta mah dangdos nya aya dangdos teh acan tamas sae awon tamas heula pami cemong upami rumaos cemong rarai nya tamas heula istighfar manawi Rasul nyontoan tara kirang ti 70 balik cek hiji hadis mah tara kirang ti 100 balik Rasul istighfar nya atuh urang mah 10 lipat nanti Rasul istighfar nyimpan mah cemong banget sariring tingkah tapi cemongeun apa hakikatna dosa teh mencemong mencoreng rarai sekali dosa kacoreng berarti cemong rarai urang dia urang mah meureun tamahan jadi tiru jeung loba istighfar urang mah jeung loba istighfar loba maca Quran loba maos sholawat heg teu kudu nanyakeun
kumahanya kautama eta we geus aya contona teu kudu nanyakeun. Contona hayang nepi kana makom masuk ka mana eta turutannya eta loba maca Quran. Daek mapatahan. Hayang kaos makom mama gentur tah loba maca sholawat, loba mapatahan batur. Hayang kaos makom mbah sempur, loba ngawuruk batur mah. Gadar ngawuruk batur. Lamun mung kitu loba contona anu teu nepi kana makom kitu anu armung. Kudu disunahkeun. Urang ternyata hayang aya nepi makom kaos mama cibitu. Mama gentur mbah sempur ngan mung mah pae jalana. Aduh, kumaha? Eta mah ngalamun lain aya kahayang. Eta we papai garahe. Ngan peda sholawat ka Kangjeng Nabi eta henteu sempurna lamun ka anjeunna wungkul. Da saur anjeunna dina hadis iyyakum wassalatal batro. Kade aranjeun kabeh kudu sieun maca sholawat buntung. Maca sholawat teh ulah buntung, ulah pura. Gopet maca sholawat buntung teh. Sahabat naros. Wa ma sholatul batro ya Rasulullah. Naon anu dimaksud sholawat buntung Kangjeng? Anjeun sholawat ka kami tapi teu sholawat ka ali kami, ka keluarga kami. Jadi supaya ulah buntung maka sholawat teh sambungkeun saengtos ka Kangjeng Nabi, sambungkeun sholawat teh ka kulawargina. Maka di dieu disambungkeun wa ali wa sahbi ajmain. Ngan moal bisa penting ayeuna karena engke pengertian ali, pengertian sahbi kudu diobrolkeun. Nah, tadi di bere heula alasan kunaon maka dituluykeun wa alihi wa sahbihi tadi karena aya naon teh panyingsieun ti Rasul lamun sholawat ka Kangjeng wungkul tanpa menyertakeun keluarga eta dianggap sholawat buntung. Tah supaya ulah buntung sholawat teh sambungkeun ti Kangjeng teh ka kulawarga jeung sahabatna. Allah alam bisawab. Ada rapalkeun anu kamari tinggaleun